tunane tia Berlin Campakawarna sarengga ari dukun kanggo ka Abah Haji Rosad Bojong Purwakarta gede hilap kanggo ka Umi Hajah Farida Kakang Henar Panganaran oge teh kantun ieu Kang Rasman Karawang kudu jangan dangukeun sunah kutiluna kaki dalang yoga suara sunanar oge padepokan Giri Harja sadayana kum imah uluh anu ka kantun dia Kang Haji Ecep ieu Gere Kalong oge ka Bapak RW Nandang di Cigugur mangga nyangga Diniro Nendro Dursilawati Rewangi Sri Kandi Kang sampun turu Sumbadra Rewangyang guling Duryudana Anendra Arjuna Pitakur Kang Kemit penganten anyar Bonowati dangu-dangu mulya lilir kingetan sumbaya nira Kang Mas sumbaya Niro Sumandilan Surabaya lontong Balok Wanakrama kula mriki ngaturi priksa manawi lepat nyawa pangaksami ngelanglang kampung Cicukan warara as dalana ngembat nyoreang alam katukang kagagas zaman pasenda Kastawa Sekara Sekar geni Pancaswara lemas Salendra leres nyata
solale lale solale lale Zaman Ki Sunda Mandiri ngastana gara pribadi koncara kamana mandi harum kabeh aya puyuh jeung dedereuk dinarungkun kaca piring dinarungkun kaca piring jauh moal burung cunduk ngintun pangan ngintun tong bakti haling jauh moal burung cunduk ngintun pang bakti haling sanajan ayeuna mese duku dititiran sok saban aya anjeunna tara pugu pipikiran dengan pipikiran kumara di pawanangan kedah ngajanten janten pantrangan ulah ieun kaawonan sabab teu bidi pangiran serang mah serang dina solasi ngajentul mah ngajentul hanteu tumam pangeran pangeran nu welas asih rasul panutup ning ilmu nutup ning ilmu aya lemut dina batu ngalaku ya di muara masing tumut kana waktu di dunya urang umara abah haji rosad di dunya urang umara gumelara di pawenangan kedahna janten pantangan ulah nyieun kawonan sabab teu widi pangeran